Ini nggak ulang wae. Jadi pemain MM mama. Ini naon ngaran kitu mamah mah teu nyaho. Lu kitu ya? Tak duit gituan teh mah. Nya teu. Gimana yang mah cita-cita teh hayang nu kitu. Dedek boga jadi dokter, jadi abri, jadi polisi. Mamah mah teu satuju jadi nu kitu teh. Sing ae. Mau coba awak leutik kena teh kumaha? Wah kopi na mana? Hidung eh. Oh. Sudah mau aman sih neng mah. Embung pisan euy. Wah, permen hiji. Siap. Nanti banget mana nih kusut gitu deh. Galau aing pen. Galaunya nah. Aing tekan kieu nya. Aing jadi pemain MMA aing. Yang indung aing teh teu setuju. Ya mikir wae. Awak mana segede kieu aya. Mikir make akal sehat sok lah aya mah. Dah aing gimana? Pokoknya manggis keukeuh teh. Aing teh jadi pemain MMA apa? Mending ayeuna mah kieu ya. Manehnya ka rumah sakit minta diperiksa. Gitu bae sih aing mah. Ame si otak teh jalan gitu. Memang tangan dukung aing teh. Ayeuna teh Beresolusi tanya. ayeuna teh ngadukung. Mikir rek jadi nu kitu teh kudu latihan, kudu otot gede, awas uing. Nya apal Pen aing ge. Ya eta apal sorangan. Jadi pemain MMA teh teu gampang. Kudu awak gede, terus latihan. Mana luya leye, penyakit pilek. Mikir. Mana mah? iya sih kayaknya teh yang mending coba trobel merek Mere naon, mere beas. minta solusi. Anjing gak Mana gitu. tempat nor. Pak, hutangnya. Udah, sipain. Mau non, udah. Aing teh mawa formulir euy. Formulir tinju. Ieu di desa urang. Heeh, di desa urang. Rokok. Jadi, ieu ku aing di bawah. Nyangkot atuh lah. Aing jeung ngadaftarkeun si Ujang. Si Ujang. Heeh. Emang bisa gitu? Ih, si Ujang budug. Syarat teh aya syaratan ah. Naon? Otot teh kudu kieu. Geus kajeun. Kona aing tadi nyokot kopi hiji jeung rokok, bayaran kemana ya? Hai. Oke, kitu Wanci. Ben. Pepen, yang sawe aing, bangkrut kan terus kerma aing teu mau duit, teu mau pas-pasan. Duit di mana ya? Akhirnya aku mendapatkan ini. Bener ya, Pen? Serius? Aslina. Let's go orang latihan. Berangkat, Ben. Mana ulang formulir di mana tuh? Di
si Beben formulir pendaftaran MMA. Serius? Bisa aing urang latihan. Itu aing kira cita-cita aing. Ku aing dilatih. Jangan. Serius. Ya, banget ya aing. Aing bukan MMA euy. Cang. Jadi lamun jadi pemain MMA ya. Untung otot bae nu gede tapi ekspresi menangkeun. Ekspresi tegang. Kurang kieu. Terus. Tah, ieu. Ieu kok. Lengan. Iya. Ah, nonjok. Banget jeung nonjok. Gitu. Kurang. Nah, gitu. Yo. Ayeuna baju ganti. Iya. Ganti. Baju naon ya? Baju kemenangan. Baheula pernah pemain nu kieu aing. Ieu warna ge suci nya. Suci. Buka kan. Terus cepat ya. Ingat ekspresinya. Otot, ekspresi, nonjok. Ya, ekspresi nonjok. Kieu, ha. Kieu. Ieu, handap. Kieu, dah, kieu. Oke, langsung latihan. Siap. Di topi. Oke. Yuk. Latihan pertama, pukulan hindar. Ingat, ekspresi bola, tatap bola. Kieu. Tajam. Kieu. Muka dia. Kieu. Fokus. Ya, dapatnya. Heeh. Nonjok. Kieu. Gitu. Gitu. Ih, serius. Gitu. Kurang dapat. Nah, Gitu. kayak tonjokan pertama. Jadi, gitu teh. Cepet. Jika lu setruk kan. Nurut kawin. Oh, siap. Fokus, nonjok, minggir. Oh, siap. Yuk. Bisa. Kurang cepat. Ekspresinya kurang dapat. Ketarik nonjok. Gitu. Aina pukulan cepat. Duduk. Awas kena banget. Contoh. Kalian ya. Tah gitu. Sok. Cepat. Cepet ya. Cepat. Kau senang banget. Cepet gitu tah. Gitu tah. Nah, sip. Bisa. Oke, ulang di awal. Yuk, kayaknya dibuka. Buka. Ayo. Awal. Soalnya sebenang banget ayeuna latihan nu kedua. Siap. Ayo. Dah kieu deh. Tetap ya. Yo, arana samsak. Samsak. Jadi latihan samsak. Pokoknya lah. Fokus tetap hal utama kekuatan, ekspresi kekuatan. Kieu deh. Tetap pakai eta. Soalnya lawan bisa mempengaruhi mental. Siap. Nah ya. Pukulan slow-mo. Gitu dah. Sok, slow-mo. Gitu. Buka. Sampai mana botak ketemu. Oke, kieu. Slow-mo. Jadi ngakan bengkok. Si musuh teh pasti pae. Eta teh. Sakali deui. Fokus, tangan. Oke. Gerak kedua, gerak cepat. Kumaha? Ingat. Ya, cepat. Iya kan slow-mo. Atau gitu salah. Jadi kieu. Tah, kieu. Tah, kieu. Siap. Lenturnya cepat lentur. Kieu. Cepet kieu. Gitu. Tapi tetap pakai kekuatan. Nu katilu, pukul tahan pukul. Ya. Slow-mo, tek. Nah, kilo ya. Siap. Tek. Kieu urang. Salah wae. Siap. Lihat kayaknya lah. Terakhir. Udah. Itu. Terang pasti. Itu deh. Cuma push up. Nah, untuk memperkuat tangan, eta push up. Push up aya 3.
nya kajit push up awewe, push up lalaki tengah-tengah awewe. Push up awewe kekuatan di pinggul untuk melangsingkan. Iya. Nah gitu we awewe. Teh. Tong serius. Siap. Nah gitu. Ieu push up lalaki aya fokus. Sakit seimbang ya. Nah, Kieu. Samun tilu kitu. Mana bisa tilu. Jadi gitu. Sok bisa. siap. Awewe Awewe ya. Malangsingkeun ieu ya, mante kurang langsing. Siap. Sungutna. Salah ngadep, salah. Ngadepna ka ditu, ka kiblat ke kulon. Kieu. Sal. Iya. Ya. Cek, trek handap ka luhur. Hiji. Kedua. Awewe gaya lalaki. Sok. Kumaha gaya lalaki teh? Tadi naik. Iya. Iya. Terus. Ya. Cukup kuat ya. Siap. Pegangan. Tinggal seberapa jam di kurang langsung ke lapangan. Langsung main nih teh. Ayo itu dijadwalkan 13.00. Oh, malam. Main malam. Istirahat lah. Ini stok kudu istirahat. Iya. Hilang. Istirahat lah yuk. Menang bro. Wah. Lawan gol ah. Look at this dude. Wait till you see the. No. Pertandingan pertama. Peserta dari Kulon, Ujang Budu. Lawan peserta dari Ujung Kaler, Tengil. Shit. Ngaku eleh. Red on that beat, going crazy. Bisa. Siap. Baik. Pemenangnya adalah Ujang Budu. Pertandingan kedua akan dilaksanakan antara Beungeut Sanguan. Lawan Stephen.
Siap. Ya. Baik. Ini Pak, kalah Pak. Pertandingan final. Ujang Budug. Yo, Jang. Melawan Benget Sangwan. Siap. Siap. Bener, men. Fight. Stop. Jangan. Aing menang deh, Aing menang deh. Kade permen dia. Kade. Udah. Banget. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.